Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tarumetep malarengan kasadayana dulur anu di lembur baraya anu di kota mugia singserat sararehat arageng milik tur aya dina karahayuan pangeran, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, seperti pertarosan Kang Sukartono Budi seperti anu diluhur ku urang bahas pakai bahasa Indonesia. Nah, kita bahas pakai bahasa Indonesia. Kita memperkenalkan dulu apa itu padi. Kenapa orang-orang Sunda itu mengenal padi itu sebagai Sri Pohaci? Dikarenakan orang Sunda meyakini bahwasanya semua tempat itu ada yang penjaganya, ada aya nu ngagegehna gitu. Aya anu ngagegehna, ngaindungkeun. Wallahu alam bukan berarti ada secara jelmaannya atau secara gaibnya, wallahu alam. Akan tetapi orang Sunda itu meyakini bahwasana lir ibarat indung, seperti ibu kita sendiri yang memberikan sumber-sumber kehidupan, entah itu dalam kehidupan diri pribadi atau diri salira, dan juga kehidupan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Contoh, padi itu memiliki sumber yang sangat banyak. Makanya orang Sunda bahasana kieu, maneh can dahar lamun can manggi sangu, rek saseubeuk kumaha wae ge cekolot baheula. Mamun can ngadahar sangu maneh moal can dahar eta teh. Can tuang gitu. Nah eta orang Sunda. Nu memang kanyaahna ka urang, entah itu melewati sumber kehidupan, bisi rek ibadah ka Gustina, bisi rek digawe, bisi rek mikir keseimbangan imun tubuh di sangu aya, dina pare aya. Seperti indung urang sorangan, indung urang anu ngaluhurkeun urang, anu ngalahirkeun urang, anu mereka nyaah ka urang, tanggung jawab ke urang, puguh jisimna, puguh bentukna. Nah eta indung sorangan. Tapi pare kunon bet disebut indung seperti sumber kehidupan dari kita. Sarua indung sorangan ge, indung biologis ge sami. Eta teh naon sumber kahirupan. Nah pare ge seperti gitu. Eta dinama pag pare teh. Makana kunaon dipapag rejeki atanapi syukuran anu sakieu ageungna sumber kahirupan tos dugi ka leungeun urang sorangan, timimiti melak nepi ka panen eta ku perjuangan anu memang pahit. Nah di Sunda eta sok aya bahasa ngagegeh atawa nu ngeugeuh. Pare digeugeuhna ku Dwi Sri Pohaci, leuweung digeugeuhna ku Siliwangi, cai digeugeuhna ku Nyi Ratu Ayu Kidul. Nah seperti gitulah. Eta teh jelmaan-jelmaan atanapi orang Sunda anu memang diibaratkeun seperti Nyi Roro Kidul anu geulisna kawanti-wanti. Maksudna mah ieu laut endah pisan dijelmakeun ku naon? Ku Nyi Ratu Ayu Kidul, sagelis-gelisna kitu. Maksudna mah endah lautan ieu teh tidak bisa melukiskan, takutnya ada yang tidak sempurna untuk alam ini yang langsung dipandang oleh mata telanjang. Nah digambarkan dengan perempuan yang sangat amat cantik, Ratu Ayu Roro Kidul, tetapi Nyi Roro Kidul gitu. Aya deui kunaon beut leuweung geugeuhna ku Maung Siliwangi, ku saking sangat-sangatna, saking geueum-geueumanana eta leuweung digambarkeun ku gambar maung. Nah saking bermanfaatna ieu pare digambarkeun ku Nyi Ratu Ayu Pohaci, seperti kitu lir ibaratna. Hatur nuhun hampunten bilih aya kalepatan, bilih urang bade ngobrol-ngobrol di mangga urang ngobrol diskusi tentang budaya, giliran nu ngora nu ngabudaya. Hatur nuhun pun tabe rahayu
Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.